guys, kembali lagi bersama Mang Acai, MANGACAY. Jadi nanti orang teker di daerah Lewisari, daerah Sariwangi, ke daerah Mageng. Didinya tuh cenah ayah baru udah lamun sore-sore teh sok ulin baren, nyawa baren tuh mana? Nyawa tuh. Amun budak milenial masih kan ting apal ting tuh. Orang samperkeun ka ditu ka daerah Mageng, di daerah Mageng. Jadi sore-sore teh baru sok aya nu arulin baren. Depan baheula mah aya kaulinan teh. Aya pun kana HP budak teh. Aya baheula mah kan baren terus naon? Eta dampu baheula mah dampu pecle gitunya. Orang tinggalikeun aya ka daerah Mageng. Orang ningali permainan baren anu geus langka di tahun 2022. Tah guys, jadi nanti orang teh keur aya di desa Mageng. Kampung Mageng, Desa Sirnasari, Kecamatan Sariwangi. Lainnya orang rek nyamperkeun artis Ecem cenah dia mah ngaranna teh baren, Ecem tah. Oh, artis Ecem guys. Neng kadang. Ya. Nah, ya guys. Kadang. Nah, ya salah satu atlet Ecem dari Mageng. Jadi ayeuna teh diadukeun jeung mana? Jeung Kulon jeung Palestina. Oh, jeung Kulon jeung Irak itu lain. Jadi Irak jeung Palestina rek diadukeun. Adukan Palestina jeung Israel. Israel jeung Palestina diadukeun di Mageng. Jadi keur aya Porsadin. Pokoknya kita orang tinggalikeun naon teh grup kidul cenah. Kulon Negla. Orang ningali olahraga baren Ecem. Inilah model kita guys. Jadi lamun geus beunang teh ditawan gitu di dia. Oke. Yo. Oh, kemudian pencet. Ayo.
Iya. Nah, diri mana ka ditu tuh? Nah, si Ari. Oh, bahaya tuh. Mana atuh ka dieu? Kete, dia teh digan sa itu ka. Bakal disebruk gitu teh. Sarmu. Tah adinya, jika diga. Nyebak sisa. Iya, Peter. Bakal sedang di. Oh, so. Ya, kadang aja. Mana sekali cikueri di kereta. Dah, ni tas jadi lah. Dan naik jadi itu dah. Si Enos. Aduh. Pak Ustad. Pak Ustad, Pak Ustad. Pak Ustad. Stop, Kujang komang sana. Iya, awewe tuh kan yang wae jagaan. Mana benang? Mana benang? Kau ini kita tuh benang. Harip ka parisi. Nah, kumaha ningali permainan naon tadi nengarana teh? Ecem. Ecem. Heeh. Rame tuh. Rame lah. Baheula ngalaman. Halaman ya. Seru banget. Nya ada soalna ya nama geus mulai erek leungit nya permainan. Tapi alhamdulillah ya di kampung Mageung masih kena aya gitu mah. Dayakeun deui. Kacang. Ini sana.